kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Ari wujud dikirna Gusti Allah ka diri ente sabagian diantarana nyaeta berupa taufik jeung hidayah. Ayeuna emutan ku ente mana anu leuwih ti heula? Leuwih ti heula taufik hidayah Gusti Allah ka diri ente atawa leuwih ti heula dikir ente ka Gusti Allah? Tangtu leuwih ti heula taufik hidayah Gusti Allah ka diri ente heueuh. Artina dengan taufik hidayah Gusti Allah itulah mangka ente jadi jalma anu eling anu berzikir ka Gusti Allah. Taku sabab kitu mangka umat dina diri ente ulah aya pangrasa yen ente bisa dikir ka Gusti Allah teh ku diri ente sorangan. Lain ku diri ente sorangan. Ente bisa dikir ke Gusti Allah teh lain ku diri ente sorangan tapi ku Gusti Allah tegesna ku taufik hidayahna Gusti Allah gitu. Eta dikir cek Tuan Syekh Abu Hasan Asadili radhiyallahu an. Dikrun tadkurun dikir anu lisana wungkul, dikrun tadkurubi dikir anu ngelingan, dikrun yudakiruka dikir anu nyadarkeun, jeung dikrun tudkarubi yaeta dikir anu dieling. Sedengkeun lamun ceuk ka saurang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, zikir teh aya 7 alam. Kahiji dikru lisan. Fa amma dikru lisan fakanahu bidzalika bidzikri qalbi yudzakiru qalba manusia min dzikrillah. Nyaeta dzikir anu diucapkeun ku lisan atawa sok disebut zikir jahar. Nyaeta zikir anu make sora dohir anu sorana diangkat tina handapun bujal diangkat nepi kana ubun-ubun, tina ubun-ubun turun kana tak-tak katuhu, tina tak-tak katuhu didorobkeun kana dada belah kenca. Ari didorobkeun teh digebungkeun atawa dipukulkan, dihentakan. Fungsina nyaeta pikeun ngelingan ka hate supaya hate eling ka Gusti Allah. Tak dikru lisan. Kedua dikru nafs. Wa ma dikru nafsi fa huwa dikrun ghairu masmu'in bil huruf wa syaut. Nyaeta zikir anu teu katingali ku panon, teu kadenge ku ceuli. Bal mas'un bil hisi wal harokat bil batin. Tapi gerak-gerikna huruf jeung sorana bisa dirasakeun ku diri ente di jero batin.
Lamun secara dohir mah biasana karasana diantarana nyaeta dina keluar asupna napas, atawa dina detak jantung, atawa dina denyut nadi. Katilu dzikrul qalbi, bahwa mulahadatul qalbi mapi domirihi minal jalal wal jamal, nyaeta dzikir anu rupana lain sora lain aksara, tapi berupa suasana atawa kesan anu kuat anu mendalam anu timbul tina nyaksina hate kana keagungan jeung kaendahan Gusti Allah. Jadi dzikrul qalbi mah zikirna teh berupa penyaksian terhadap keagungan jeung kaendahan kagungan Gusti Allah, baik di alam dohir maupun di alam batin. Kaopat dzikru ruh, fahuwa musyahadatu anwari tajaliyati sifat, nyaeta dzikir anu rupana penyaksian terhadap tajalina cahaya sifat ilahiyah. Kalimat dzikru sir, fahuwa muraqabatu mukasafatil asrar al ilahiyah, nyaeta dzikir anu rupana kasadaran jeung penyaksian terhadap rusyah-rusyahna kapangeranan anu tersembunyi di balik asma jeung sifatna kagungan Gusti Allah. Kagenep dzikrul hopi, fahuwa muaqabatu anwari jamalidat al ahadiyah fi maq'ati sidqi, nyaeta dzikir anu rupana penyaksian terhadap kaendahan cahaya dat ilahi dina martabat katunggalan. Katujuh dzikrul ahfal hopi, fahuwa an-nadharu ila haqiqatil haqqil yakin, nyaeta dzikir anu rupana penyaksian rohani terhadap hakikatna tina hakul yakin, sehingga dalam seluruh pandangan rohanina tidak ada yang tampak selain al-ilahi. Eta alam dzikir menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ayat 7 alam, nupang rendahna alam dzikrul lisan, nupang luhurna alam dzikrul ahfal hopi. Jadi dzikir teh bertingkat-tingkat. Ayeuna tingali ka diri ente sorangan, ari ente geus nepi ka mana dzikirna. Lamun didinya kene dina dzikir lisan kene bari teu eling sagemlengna, berarti eta teh aya nu ngahalangan. Ari anu osok ngahalangan kana naikna darajat dzikir hiji jalma, sebagian diantarana nyaeta ayana gambar-gambar makhluk anu nutupan kana hate. Ari gambar-gambar makhluk anu nutupan kana hate lolobana timbulna nyaeta timbul tina kahayang-kahayang. Jadi kahayang-kahayang menimbulkan hayalan-hayalan. Hayalan-hayalan menimbulkan gambaran-gambaran. Taeta gambaran-gambaran teh asup kana batin
tuluy nutupan kana hate gitu. Jadi untuk menghilangkan gambaran-gambaran anu nutupan kana hate, kumaha carana? Carana teh diantarana nyaeta ku cara mujahadah wariyadoh. Ari mujahadah sabagian diantarana nyaeta merangan kana syahwat-syahwat nafsu anu timbul dina diri ente. Contona kahiji misalna aya syahwatu to'am. Ari syahwatu to'am nyaeta syahwat-syahwat kahayang-kahayang karesep-karesep kana urusan dahar, kana urusan minum. Jadi dina urusan dahar jeung minum kudu dikendalikeun, kudu diatur ku ente, ulah loba teuing dahar, ulah loba teuing minum. Kurangan ku ente, misalna mun sapoe ente dahar 3 kali, kurangan jadi 2 kali. Mun sapoe dahar 2 kali, kurangan porsina, misalna tina 3 centong, kurangan jadi 2 centong. Eta ngaranna mujahadah dina urusan syahwatu to'am. Contona deui syahwatun nyam. Ari syahwatun nyam nyaeta nafsu kana sare. Ulah loba teuing sare teh ya. Keur pejuang mah sare teh 4 jam sapoe eta teh geus leuwih ti cukup. Contona deui syahwatul kalam. Nyaeta nafsu kana ngobrol, kana ngomong. Jadi ulah loba teuing ngobrol anu teu mangpaat, ulah loba teuing ngalor ngidul, jangan kebanyakan bacot. Kurangi bacot, banyakin tapakur. Tapakuran ku ente ayat-ayatna Gusti Allah, boh anu tersurat, boh anu tersirat. Ini ganti ngomongna ku mikir. Sedengkeun ari riyadoh diantarana nyaeta melakukan pembiasaan. Misalnya ente tidak biasa bangun malam, maka biasakan ku ente untuk bangun malam. Malam-malam ente bangun, tuluy mandi, tuluy sholat sunnah, tuluy zikir. Eta teh lakukan berulang-ulang tiap malam ku ente sampai eta jadi kebiasaan yang tidak terpisahkan dari diri ente. Eta ngaranna riyadoh. Eta riyadoh teh jeung mujahadah teh bisa ngaleungitkeun gambar-gambar makhluk anu nutupan kana hate ente, anu jadi panghalang tina naikna darajat dzikir ente ka Gusti Allah. Itu salian ti eta lamun dina urusan naikna darajat dzikir, salah satu perkara anu jadi kunci, anu melentingkan ente, anu melesatkan ente, anu meroketkan ente ti alam zikir anu rendah ke alam zikir anu luhur, salah sahijina nyaeta ayana rasanya dina diri ente. Jadi ente kudunya ahan dedehan welasan asihan ka makhluk-makhluk na kagungan Gusti Allah. Sabab eta salah satu perkara
anu jadi faktor pembuka tina pintu-pintu darajat kaluhuran, seperti pembuka tina tabir-tabir zikir. Jadi selama ini tabir-tabir zikir tidak terbuka ke diri ente, boleh jadi salah satu faktornya karena dina diri ente rasanya dina urusan kanyaah nu pangheulana kudu dipikanyaah ku diri ente teh adalah diri ente sorangan. Jadi tiseret ayeuna prak geura pikanyaah diri ente ku diri ente sorangan. Sabagian tina cara mikanyaahna diri ente ka diri ente sorangan diantara nyaeta ku cara nyalametkeun diri ente sorangan tina kadorakaan. Jadi sebagai wujud kasih sayang ente kepada diri ente sorangan, maka selamatkanlah diri ente dari maksiat, dari perbuatan dosa. Talamun geus mikanyaah ka diri ente sorangan, kakara kadituna ente kudu mikanyaah ka indung bapa, ka dulur, ka tatangga, ka babaturan, ka papada umat Islam, ka papada manusia, ka sato, ka tumbuhan jeung saterusna heueuh. Jadi memeh mikanyaah ka batur pikanyaah heula diri ente sorangan, taeta bakal jadi kunci tina terbuka na tabir-tabir zikir. Sedengkeun lamun tina segi kalimatna, ceuk dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, afdalu ma'akul ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Pang abdol-abdolna nu diucapkeun ku kaula jeung ku para nabi samemeh kaula nyaeta la ilaha illallah. Summa qala lau ja'a qailu la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Lamun ente ngucapkeun la ilaha illallah secara sungguh-sungguh dengan sebenar-benarnya, meskipun ente punya dosa sebesar bumi, maka niscaya dosa ente diampuni.